Tak mang cari kelas sekedap di dia. Tak iya. Iya, tak iya ibu, iya teh namina RT tilu. Oh, namina Bapak Ahmad Gojali. Golongan jalmi lintuh. Tinggal ya bunga kemung di tengah aja. Pun iya mah lain keur hamil kadut aja teh. Seri kadang-kadang RT. Masya Allah. RT pun ternyata hirup di alam dunia memualila. Ulah lali ke RT ya. Ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang pati tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam mudah-mudahan enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah. Sepertos bi amah umroh hoyong. Tos dalaptar teu acan. Geus ngimpi we heula. Mangkaning ibu ka Mekah teh kedah daftar berarti ka Mekah teh perlu dukungan ti salaki. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing ditebihkeun tina kasusah. Sadayana urang sengkol nu hadir ngaos nu ngawaler salam didoakeun sing arawet muda. Ngan ku abdi rek didoakeun ibu-ibu nu teu ngajawab salam salakina sing menangkeun mamah muda. Amin teh eta. Urang balikan deui sugan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradul hajja wal umrata lillah. Usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah amma ba'du. Kahatur nu dipihormat penertib acara, pengatur waktu, MC, Master of Ceremony, moni protokol namina. Kersana teteh neneng anu parantos masihan waktos. Nu dipihormat duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah anu bade angkat kana katana suci kanggo ngalaksanakeun ibadah umroh insyaallah angkatna dina kaping 18 sasi ayeuna. Kersana mamang holis abdi teh da pernah mamang. Kabi amah teh pernah bibi asli da masih kene keturunan ti Ciakar.
bibi mamang tapi mere duit macan pernah. Ayo nage cenarek dibayarna ku daster. Mamang Holis, bibi Amah kalih putra sareng mantuna Agun-gun sareng Teh Nendah. Ieu teh nu bade angkat tos janten tamu Allah, janten tamu Rasulullah. Kantun ngantos sababaraha dinten deui bade miang ka tanah suci. Ngamukodimahan mantena berangkat ibadah umrohna, ngempelkeun urang sadayana dina ieu wengi. Mudah-mudahan taya kajabi doa nu diharap ku mamang sakulawargi anu bade angkat ka tanah suci, doakeun sing disehatkeun ku Allah. Dilancarkeun ngalaksanakeun ibadah umrohna, mulih deui kasengkol kalemburna, bari nyandak predikat umroh anu mabrur, anu mabruroh, anu makbul, anu makbulah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali nyuhunkeun doa ti sadayana, panginten mamang sareng bibi teh putra teh teu hiji upami telepat mah opat. Patilu. Mun hapunten kieu nyari camat acan tuang teh sok rada balelol. Hoyong didoakeun kulawargi mamang sareng bibi, terutami Ahendra, Neng Rani, Neng Wulan, De Alwi, De Pebi, Akbar sareng hoyong didoakeun deui kanggo sepuhna Teteh Nendah, kersana Bapak Ikro sareng ibuna Ibu Hasanah. Mudah-mudahan keluarga Jembar Bapak Holis sareng Bibi Amah sadena kulawarga pala putra putu mantu kali ayeuna besana. Mudah-mudahan ku Allah sing disehatkeun, usahana sing dilancarkeun, murang kalihna sing janten murang kali anu saroleh sarolehah, rumah tanggina sing sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Di payunan ibu ieu aya keresek hideung. Mohon ulah kalah di talian eueuh sok baruka. Taruang eta nu dina piring dalahar. Sok aya dahareun mah ulah diangurkeun ibu huapkeun dalahar da jeung abdi mah ngaos teh bebas, nu penting da daek hadir kana pangaosan. Aja dahar deui. Buhun riweuh bolok ieu mah dalahar. Buhun. Jadi wios akang dakeun beda awewe mah kitu. Mata ngawas tong lami-lami, urang singkat padat melekat tong hilap uih nyandak ilmu anu manfaat. Berkat mak ngeus eueuh eta. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus kasepuhan nu aya di lemur sengkol, guru urang sadayana urang doakeun sing sarehat paranjang yuswana berkah ilmuna. Sadayana pupuh lemur papayung masyarakat. Ieu teh RT 3 nya. Mana Pak RT na? Mana Pak RT, Pak RT? Punten Pak RT ka dieu sakadap Pak RT. Ka dieu Pak RT. Pangyanakeun kursi Pak RT, abdi mah bade nyuhunkeun bantosan ka Pak RT, pangyanakeun kursi hiji Pak RT. Eta RT nanya leuhung dia mah RT teh genut aja. Biasana ari RT mah di mana-mana awakna teh bergang. Aya di RT oh RT 2 nu begang. Da teu aneh ibu ari RT mah pan teu jauh tina ngaran singkatan RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae tah ieu mah RT 3. Mun sok dipayunkeun ka ditu. Tah mang cari keula sakedap di dieu. Tah ieu. Iya, tah iya ibu, ieu teh namina RT 3. Oh, namina Bapak Ahmad Gojali. Golongan jalmi lintuh. Tinggal ieu bunga kemung di tengah aja. Pun ieu mah lain keur hamil kadut aja teh. Seri kadikanan RT. Masya Allah. RT punten nya hirup di alam dunia mah moal lila. Ulah lali keur RT ya. Ibadah siang jeung wengi
tongkalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan batu ali sholatullah tong disumputkan Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bapak RT mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Kehola oca teh ulah kitu ieu. Da eta doa teh alus lain ngadoakeun ka RT sinapae. Eta teh doa jalmi anu hirup menta ka Allah da urang teh bakal maot suhunkeun ka Allah hoyong ditampi iman hoyong dihampura do maot nama teh iraha da abdi ge teu apal duka RT nu ti payun duka abdi nu ti pengker duka sabalikna abdi nu paneuri RT nu ti heula jung we Pak RT ti payun buhun da abdi mah panasaran ari Pak RT teh saha namina ieu teh Opa Sopari. Opa Sopari alus ngaran namanya. Opa Sopari tos sabaraha tahun jadi RT 3. Nah. Tos sabaraha tahun geuning kalah ngalieu ka ditu. Oh warga mood jadi ingetin keneh warga daripada pemimpinna. Tos sabaraha 10 tahun mimpin RT 3. 10 tahun tak sabaraha gaji RT per bulan 118.000 Gusti main tuh hiburan eta mah hiburan lah kan bae Pak RT berarti Pak RT teh nyempeng RT sabaraha RT 3 kampung naon Sengkol Kulon kecamatan Kawalu Kabupaten Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat bulan naon ayeuna teh hidup Persib teu nyambung ditanya bulan hidup Persib ayeuna bulan naon ieu bulan Agustus berarti urang teh cicing di negara Republik Indonesia Mang Opa teh geus merdeka berarti Mang Opa sing bisa ngajaga 17 Agustus rokaat Gusti RT Edan 17 Agustus ye nu kudu dijaga mah kewajiban 17 rakaat lain HUT RI keun eta mah satahun sakali matak tadi geus make lagu ge tah sholawat ulah lali ibadah siang jeung wengi lain upacara wae berarti RT Opa mah tiap adan tuluy ngahormat irit ka lapang upacara ieu RT nu paling edan teh nu ieu Astagfirullahaladzim kakarek mangi RT jiga kieu RT na edan masyarakat na ge teu eling sieun abdi balik ka bawah GR eta nyebut gelo awas hei bu yoyo keluarga kabeh ta yoyo RT nu kieu mah kudu dicekelan atuh RT dicekek mah pae Astagfirullahaladzim awan nu eling Allahumma sholli wa sallim wa barik Pak RT 17 rakaat 5 waktu sehari semalam lohor sabaraha rakaat 4 asar 4 sing tarik atuh oh maghrib 3 isya 4 subuh 2 jadi jumlah sabaraha 17 naon rakaat pinter tak nama geus eling 100.000 buat Pak RT oke lah cicing kayak lah walau kan disuhun can pokok nama RT akan baik tak iya setelanana ieu teh ibu adi lanceuk RT Opa jeung tukang son ye henteu teu hayang lah henteu
sarua warga nama tingali bararungah daek seuri giliran iyo RT na ujung tukang son sarusah kunaon disebut susah teu kabeli kopeah acan yuh keur ngaji matong di topi kitu akan baik ketang mang opanya rek di topi rek di kopeah kajen teuing nu penting urang bisa ngajaga panca indra opa deh jeung Pancasila deui panca indra tak ieu teh pan mang opa teh gaduh panca indra suku leungeun awak panon cepil lame anggo panca indra teh ibadah ka Gusti lakonan salat 17 rakaat tiap wak lohor 4 asar bareng maghrib isya subuh sok aya ibu hoream kana salat jujur panghoreamna salat naon isya jeung salat tambah ku salat lo tambah deui ku salat sok geura bareng Mang Opa eling umat kela ya ngagerem sorajin kieu repeh wargana rarepeh ieu sok Mang Opa eling umat muslimat sing bener aya nama Mang Opa wungkul lah urang ngajak salat lohor dabongan cek Mang Opa jeung cek wargana panghoreamna salat subuh sok aya nama Mang Opa sorangan ngahariring ibu tong miluan antep nu edan rek nyanyi sok Mang Opa eling umat ngajak salat lohor sok Mang Opa wungkul eling umat muslimin muslimat ayo orang berjamaah salat lohor estu kewajiban urang hirup di dunia kanggo pibekelen urang jaga di akhirat. Tepuk tangan buat Mang Opa. Yes, dikeprokan ku warga. Abdi rek nanya ka Mang Opa, tah eta nu dinyaringikeun ku Mang Opa, nu dihariringkeun ku Mang Opa, hariring ngajak eling, ngajak teu eling. Ajak eling. Ngajak teu eling. Pira ku wayah kieu ngajak salat lohor. Untung urang teu miluan, Kasubuh lila kene. Isa geus kaliwat. Dur wayah kieu ngajak salat lohor. Tah nu kieu hariring teu eling. Yu isuk urang bawa infus ka rumah sakit ya RT 4. Lah, bahagia. Itu keur ngaji mah tong ningalikeun ka bingung. Keur ngaji mah tong ningalikeun ka susah. Kudu kieu keur ngaji mah loba sedekah. Terima kasih Mang Opa. Rukun Islam aya sabaraha? 5. Hiji Syahadat. 2 Salat. 3 Zakat. 4 Puasa. 5 Munggah haji ka Baitullah. Ari Pak Haji Kholis sareng Bu Haji Mamah bade ka mana? Bade ka Arab. Kade Bu anu umroh sae disebat haji. Haji teh aya haji akbar, aya haji asgor. Aya haji gede, aya haji kecil. Haji ageng mah lamun bulan haji aya wukuf, aya balang. Ari haji asgor ayeuna nu umroh teu aya wukuf, teu aya ngabalang tapi tetep aya tawaf. Aya sa'i, aya tahallul ngalaksanakeun sebagian kewajiban daripada rukun haji. Jadi upami uwi engke ti Mekah agun-gun mangga ku ibu Pak Haji Gun-gun. Teh nendah disebat teh haji nendah haji dah haji asgor. Ternyata pinternya Mang Opa teh rukun Islam aya 5 100.000 deui buat Mang Opa. Gaji sabulaneun teh. Bun. Akan baik da eta milik Mang Opa ngan ku Mang Opa jeung sodako kan beres 1000 ewang
Ta sok engke kumang opa eta sebagian artos pasikeun ka bojo, sebagian peserkeun kana gunting kuku geuning eta kuku teh kararitu. Gusti RT teka waktu keur ngurus kuku. Bu. Buhun kan bela kita mau opanya dah kehidupan di alam dunia mah teu sarua bu nu beunghar aya nu miskin loba betul ngan hirup di alam dunia mah terlepas tina uji tina coba tina rinta jadi RT pasti penuh tantangan matak sing kuat hirup mah ku mah nan komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana cenah jing karana ieu Bun atur nuhun Pak RT atur nuhun mangga Pak RT beli bade ka ditu deui mah Bun tapi aya nuju ngaos mah kedah katingali komo RT Bun dapan ai jalmi masuk ka ciri anu tara ka ciri mah jurig jadi lamun Pak RT ngajina teu ka ciri berarti RT teh nyumput aya RT jurig astagfirullah ujung dicu aduh kakarak mange Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ya Ibu lanjut. Jamaah sana hadirin rahimakumullah. Oh itu di ditunya. Cek. Itu punten wios dugikeun ka jam 11. Oh dugi ka jam 12 wios. Luar biasanya semangat. Ngaji tepikeun ka jam 12 ge wios. Tak berarti orang sengkol marah resep nggak bohong lah. Lah sok lah baiklah ngaji mah ngacaprak jeung dulur ieu lah cenah. Kumaha lempeng na huntu we lah. Nu penting jadi doa ti sararea. Duit we. Punten bi amah taya nu suudon mah warga. Asli abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit. Ngan abdi mah ka dieu silaturahmi ka bibi, ka mamang supaya balik menang Yeh tuh kana duit deui wae doa jeung namah-namah dulur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas ibu urang didaragdegkeun. Bibi sareng mamang sareng teteh sareng agun-gun. Insya Allah kaping 18 bade angkat ke tanah suci di sarengan kupun adi kersana bihaji Epa ayeuna ge ngiring kersankan abdi teh ibu 3 bersaudara pun biang teh gaduh putra pun biang teh 3 abdi pangagengna Aah nu kadua rai abdi Bebe nu katilu bungsu namina Cecep jadi sesuai abjad trio ABC Aah Beben Cecep tangkin anu bade nyarangan pun bibi mah bojona Mang Haji Beben insyaallah bihaji Epa kang ngabing-bing grup anu bade angkat kaping 18 kalebet mamang sareng bibi sareng teh nendah kali agun-gun mudah-mudahan sarerehat sadayana abdi mah moal ngiring insyaallah abdi mah angkat dina kaping 5 November mudah-mudahan taya wagelan Allah masihan kagampilan masihan kalancaran masihan kesehatan. Mudah-mudahan ibu bapak urang sengkol singal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah. Terutama RT Opa. Pohon. Ka mana eueuh ngaleungit? Geus menang duit mah initnya. Ibu upami pangaosan di dieu tos biasa kompak ieu. Tara. Da abdi ge curiga. Ningali abah-abah, ningali aki-aki nu disarisi punten bah. Abdi dia teu bungah ieu ditingalikeun ku aki-aki kieu mah teu. Tuh para pemuda aya kompak, bapak-bapak kita tadi marelong we. Meuni semangat hampura Kang, bisi Akang salah paniatan, bisi Bapak salah pamaksadan, Akang berangkat ka dieu pangaosan, lain bade ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi. Adanya Nyanya, tingali geuning abah eta biasana lamun pangaosan rutinan mah di sarung. Kari-kari bade ningali mubalighah geulis. Meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia.
Yuk Kang aya nama tujuan urang sadena saruakeun, pamaksadan urang-urang samikeun, angkat ti bumi bisi matak jadi mubadir, lengka sampean kepat panangan, angkat kana pangaosan, tong panasaran hayang ningali nu ceramahna, tapi urang bade milari ridho Gusti. Mapai jalan, sok nyora. Mapai jalan. Oh, iya hari rup enten nu bade. Ya Kang ulah olohok gitu daerah abdi tadi pelongkeun gitu. Sok ajaranku ece atuh da ece calik di dieu dipelongkeun bari teu nyora. Da bingung atuh da disebut hirup darehe. Disebut cengcelengan da usik. Sok Kang jeung abdi mah tong isin-isin rek nyora-nyora mi puguh. Kitu mun rek maot-maot sakali. Yuk bareng mapai jalan. Aduh, awas nu teu nyora burut sia Kang. Balikan deui ah. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan. Kapan ti lemur ka dieu teh rek naon? Teu karasa capena sabab nganggo kendaraan. Ibu bapak ka dieu nganaik motor teu? Naik mobil? Mapah dipaksa ku bapak holis, ok sing tarik, dipaksa ku bibi amah, dibere duit ku teh nenda, dibere mukena ku agun-gun. Oh, cek abdi mah naon untungna atuh ece, yo cek diburuhan hantu, sok geura ece teh, ayeuna ece dibere duit, henteu, ece ka dieu bari lempang. Merasa dirugikan tidak? Nah, kudu kitu ah. Wahai anak muda. Dan jika si Aeta mah kakarain ngaos nya. Lain ah beda kiceupna teh. Ya, mangpang karengor haib. Bu. Lanjut teh lanjut. Sok ulah karena hoyong ningali abdi Kang lengkas sampean kepat panangan bade angkat kana pangaosan saur Allah ternyata sanajan ibi ama sareng bapak holis teu muruhan Allah mati tadi parantos masihan burukna naon buruh ti Allah keur jalmi anu angkat ngaji keur jalmi anu angkat ngaos lengkas sampeana kepat pananganna maka ku Allah dosana bakal dihampura. Alhamdulillah. Mangkani ibu-ibu teh garadu dosa da teh. Gaduh teu? Saeutik seueur. Lalaki panggedena atawa awewe panggedena? Awewe. Asli kunaon awewe panggede-gedena dosa sabab awewe masuk gede hilap ece lain hicut. Astagfirullahaladzim. Paingan RT na edan. Dayu wargana gede hitut acuda. Mata ka RT na gede kadut acuda. Mengopak. Mengopak balik deh ka dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan akang moal penasaran ayeuna keur ngaos ece ayeuna keur ngaji. Ketika ku Allah dicabut nyawa bari keur ngalepaskeun nyawa na maca kalimah la ilaha illallah mana urang keur ngaji bari urang keur macakeun kalimat tauhid la ilaha illallah ceklek ibu lepas nyawa ayeuna ku Allah dicabut malaikat nu nyabutna maut ibu bapak bakal husnul khotimah nging wa ka amin da sakaratna ge acan insya yuk geura urang sareng sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah la ilaha kompak la ilaha illallah la Allah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la cicing lalaki tong nyora
Muhammadur Rasul. Ibu-ibu nararepeh mangga bapak-bapak unggul. Masya Allah. Ngageram surajin. Tuluikeun. Muhammad. Oh, kompak mana lelaki jeung awewe? Ah, Kang, matak awas lelaki jangan suka menyepelekan awewe. Hidup Bapak tidak akan bahagia kalau tanpa ada wanita. Hidupmu akan terasa hampa kalau tanpa ada perempuan. Anjay. Mun asa dibela si eta. Makana wahai bapak-bapak, jangan suka menyakiti hati perempuan. Sakali Bapak menyakiti pamajikan, hatena terluka tepikeun ka ceurik balilihan, tong boro-boro Bapak ayeuna meunang ridho Allah, doraka keur Bapak, naudzubillahi min dzalik. Bahagiakeun Kang. Senangkeun. Kamekahkeun pamajikan teh. Ih, atuh mah boro-boro dikamekahkeun. Ya Kang punten dina kitab Uqudul Ijen, apapun yang dikerjakan dalam rumah tangga ti mimiti gegerok, masak, ngepel, ngistrika, nyangu, eta teh lain kudu awewe nu ngerjakeun ku mah lalaki. Oh. Ya matak punten ya parawan ya Neng. Neangan salaki mah da teu kudu nu kasep. Tingali Mang Opa da ayeuna teu kasep ieu. Berarti kasep mah Neng teu lila, Mang Opa baheula kasep ayeuna mah kasap. Neng ayeuna boga salaki kasep da teu butuh ku kasep, butuh salaki mah anu jud, nu tanggung, nu gede perha, teangan salaki nu gede kanyaah, ojo. Oh, jijik nu gede nu kitu diri weh. Ih amit-amit. Jang naon salaki gede nu kitu. Sok daek salaki gede nu kitu leuleus teu bisa dipake euy. Nu tanggung jawab apapun pekerjaan wanita itu salaki Kang nu kudu ngerjakeun. Matak geus ibu isuk mah cicing tong gegero, tong nyangu, tong masak da eta teh kewajiban salak. Dengarkanlah Pak. Bapak boga pamajikan, ece boga salaki, kewajiban salaki, kewajiban pamajikan hiji ka salaki taat. Cek salaki nyangu. Cek salaki masak. Cek salaki ngepel. Jadi wanita itu harus bersyukur ce. Ulah ningali kabi ama sareng ka teh nendah, moal ka udag hayang ka Mekah, batur maloba duitna. Oh tingali teh nenda atuh bumi nage di tingkat minimalis ari ece mah bilikinis. Oh agun-gun mah ibu di bumi na payun aya parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Teh nendah mah unggal poe jalan-jalan make es kudu salaki ece mah ngadodorong ecing cau unggal dinten. Bu, tapi kita harus tetap bersyukur, bacakeun kalimat alhamdulillah apapun keadaan itu ti Allah Subhanahu. Salaki mere napakah 1000 sapoe alhamdulillah. Oh, bantuan 30.000 sabulan ti salaki napakah alhamdulillah. Kecuali lamun salaki 2 tahun tebalik-balik usaha jauh eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Salaki na gen teu paeh ece keur usaha jojol innalillahi we. Cek abdi kita moal balonar jeung nu aredan kieu mah. Ibu, Bu, jadilah wanita soleh, pandai menyenangkan hati sua. Panggilan kasalaki teh ibu da teu kudu meuli atuh. Bahasa masok kumasaena bade papap. Mun ibu nyebut papap, meureun salaki nyebut mamam. Mun ibu nyebut papi berarti salaki nyebut mami, kudu nyetel. Mun ibu nyebut ayeuna papa berarti pamajikan disebutna mama. Sok aya nu salaki nyebut bunda berarti salakina panda eta mah. Aduh, Bu. Osa ulah ka mana karep. Bi amah teh ibu bade angkat ka ditu ka Mekah. Modal kanggo ngalaksanakeun ibadah teh nendah dan meyan panginten teh nendah mah sareng agun-gun. Sanaos manasik atos 3.
modal keur ibadah tong nu ka Mekah wungkul urang oge di dieu ditugaskeun ku Allah teh kudu modalna aya 3 sabaraha Bu sing tarik sabaraha hiji perlu cager perlu naon ari cager teh naon sehat ari sehat teh naon matak akang mengpeung cager sing daek ibad salat di dieu berjamaah ulah nungguan ka Mekah da aya di DG masjid sok para pemuda aa mengpeung ora da teu kaci awak gede awak jangkung leungeun ditato salat henteu di udag soang leweh bahasa anjing aduh ajajan cilok Bu pan saur kiai ge eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang penting ulah bisina kaburu sok geus maot mah ibu moal bisa ibadah deui moal bisa ka Mekah deui moal bisa salat berjamaah deui geus di alam barzakh mah lain tempat urang keur ibadah tapi tempat nampi urang rahmati Allah nu maha murah sok berjamaah di dieu teu kudu ka Masjidil Haram teu boga duit malah jauh salat berjamaah salaki jurungkeun 27 derajat mun leuleus salaki bere vitamin mun leuleus bere vitamin mun loyo salaki sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu mah salaki teh lain ka masjid kalah ngagenyel di imah da ieu atuh kang mau jawab lagi ari ojo salaki teh tita salat tita ngagantel kalau dibere susu ngan benten ibu pahalana di Haji Amama sareng Mahaji Olis Teh Nenda sareng Agun-gun di Masjidil Haram satu kali sarokaat netepan di Masjidil Haram bandinganana 100.000 rokaateun di Masjid Sengkol mata kudu jadi kesempatan akang anu dijo di Mekah engke lamun akang dinasibkeun tiasa ka Mekah di Masjidil Haram kudu salat berjamaah sabab pahalana dilipatkan ku Allah 100.000 kali lipetan mun di Masjid Nabawi di Madinah dilipatkeunana 1.000 lipetan sarokaat di Masjid Nabawi netepan ibu berarti 1.000 rokaateun di Masjid Sengkol ari urang mah di dieu pahala 27 derajat 27 nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun tuh bener Fatihahna matak berjamaah mengpeung hirup tong boro-boro nu hirup atuh kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna mah dibawa ka makam euceu manya aya we digolerkeun di masjid akhirna ieu mah yuk geura orang balikan deui mapai jalan oh sok miluan tong kala olohok kitu oh da akang mah jiga nu bogoh olohok we ngajugjug ka hiji masjid ka masjid pan bade salat ayeuna mah teu karasa capena sabab aya pamaksudan Mang Kholis sareng Bi Amah sareng Teh Nenda sareng Agun-gun henteu ari mah pajalan satapak mah Bu da ka Mekah mah jauh atuh da pira kumaha pajalan satapak naik pesawat jauh di jugjug eceuk kajen ongkos 35 juta ditebak bade naon Ibu teu ngetangkeun untung jeung rugi nu penting urang bisa ibadah ka Gusti nu Maha Suci di tanah akang ayeuna ulah sok aya halangan rintangan penuh punten Kang bade salat berjamaah mah hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing matak lamun bade ka masjid tong kena-kena hujan geuwat make naon lamun leueur mawa naon iteuk lamun poek makal naon bakal batre lamun hujan make payung lamun leueur nyanak iteuk lamun poek makal batre maksakeun angkat ka mengpeung cag mengpeung salaki jurung tong boro-boro akang keur cager gering paksakeun Kang sing daek init ka dokter gering mah emaknya salaki aja digogotong ka masjid
lamun leurnya nak itek, lamun poek mekel baterai, lamun hujan make sekompak maksakeun angkat ka. Oh, sae henteu ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid. Teu tuna we di luar payung nama. Sae kumaha? Batur salat salaki kieu meureun nyekel payung. Ye. Lain salah wae eueuh teh kaliru eta teh. Ari salah wae mah mutlak teu bener. Ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud. Bu. Aya? Repeh, Pak. Sora di lowong, Pak. Yuk. Engke mah lamun digeroan, Pak. Kuk kitu we. Teuing da ieu lalaki kieu nya. Lalaki mah aing ngaji teh sok jiga nu husu, tungkul. Ai cengkat kue erep sapiring. Tamanin juga ibu-ibu we seah kieu rame. Da ikeur ngaji mah bu da teu kudu loba pikiran. Sok ibu darek seuri alhamdulillah, ta teh barokah ngaji teh. Uce teh hahahi. Asli eta teh padahal di imah nama loba hulang-huleng. Hutang cenah. Yeay. Ibu ya ari ngaji ulah sok mamawa hutang. Karunya bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya. Atuh mah nya nuna ge tengah peuting. Da bang emok matara liar ti puting. Ieu mah kudu ieu deui dibaca deui kalimat thayyibah lah. Teu areling. Yuk cak balikan ya. La ilaha illallah. Tarik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lanjut. Sok huwal habibu. Semangat ibu-ibu maca sholawat. Amin Nabi masihan syafaat. Allah masihan rahmat. Ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al ka. Aminan kusadayana Bapak Kholi sareng Ibu Amah ulah waka dan can doa eta mah ih kakarek nyebut ngaranna eta jadi geus janji salangap amin geura nya tariknya salah deui. Bapak Kholi sareng Ibu Amah anu bade angkat ka Mekah mugi ku Allah ditambih barokah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa. Suarana kaluarkeun mamadha ya wasi'al ka putra na mugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizki na mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil Mustafa. Sadayana sholawat tanpa terkecuali ibu bapak. Mamadha karomi tungtung wungkul bantuan tos salawe 20. Oh nyebut mak kompak balikan deui salawe 20 angeun kacangna pariuk awewe zaman tarangna men
Encrang punuk hauk ya Robi. Sok sholawat. Udah nyata ieu Bu. Aya nama awak di glowing wajah. Punten Bu, jangan suka diheulakeun gaya. Naon ayo wajah glowing, ari hirup di udag-udag glising teu kaharti. Da aya nu kitu teh aya. HP monikat mahal iPhone ari pagawean unggal poe kasbon. Aya da ayanya. Aduh, HP elit ari ngaji sulit. Ilmu TikTok arapal ari ilmu tajwid loba nu gagal. Punten Bu. Kita jangan suka diheulakeun gaya. Bari meunang nganyuk, meunang unyam-inyum ka tatangga. Mending bersyukur ka Allah Subhanahu. Apa ada, syukuri apa yang hidup adalah. Tuh, hidup adalah anugerah. Bacakeun alhamdulillah. Loba ka pusing mah mending kieu ngariung daek init ngaji. Obat galau ngaji, obat bingung. Sok kompak para rusing. Nyeri hate. Sanajan riweuh. Salaki leungit teangan. Nggak caprak, salaki leungit ngaji mapai gang meureun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuluykeun deui Salawe 20. Aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tarabe. Awas wanita solehah mah kau kasalaki kudu wawartos Bu, kudu aya izin. Puasa sunat oge eueuh izin ti salaki mah ulah. Cacak puasa sunat kumaha pesen paket. Online COD giliran nu riweuh nu mayar tuh saha ripuh. Salaki da aya nu kitu teh aya. Di sengkol aya awe nu kitu aya. Aya da jalemna ge aya make lipen tuh ceu. Bu, lanjut. Salawe 20. Mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa. Oh. Yo ceu. Dandan teh leuheung lamun jang salaki da ieu mah rek ka pasar atuh da. Ari hareupeun salaki jiga kunti. Gusti teh ingkutang pegat talina sabelah dipake. Gusti teh erok mending geus pinuh ku tumila. Punten Bu, dangdan mah payunan carog. Matak salaki teh kudu sering dicintai ece. Atuh dicium mah meureun lecet salaki teh. Astagfirullahaladzim teh kumaha pikiran anu beh dieu da. Cakap dia mah ku diruqyah beh dieu mah. Aca. Wanita solehah mah punten Bu, upami ibu hoyong janten wanita ahli surga, salaki hareupeun salaki teh entong popolot. Entong sosorong. Tapi kudu saya budi, saya parangi kamu balik ngaji. Hareupeun salaki teh daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak. Hada meureun salaki ge sionon lain atoheun teh. Manya balik ngaji ti Mang Holis datang kana lawang panto tuluy kieu ojo. Bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Teh itu nu beh tukang tuh. Astagfirullah. Dangukeun obrolan salaki dangukeun dangdanan diri ngadangdanan diri teh hareupeun salaki tong hareupeun tukang ojek rek ka pasar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Ibu lanjut. Oh, mun keur ngaji kudu jempe ulah bari nyoo wae. Aya nu keur nyepeng HP. Didoakeun mudah-mudahan sing aya kuotaan. Geuleuh atuh ari HP mahal ai pulsa eueuhan. Giliran rek nga-WA kalah nga-hotspot ka babaturan.
mun keur ngaji kudu jem ulah bari nyoo wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong. Oh, lanjut. Di Cicadas aya keyeup meuli ali ti pasir kiri meuli padi ti pasir kiri sik itu nu baju bodas meuni teu ngicep ningali abdi mirip Dewi asik. Bae ngacaprak oge lah. Terugi abdi mah ngacaprak oge lah. Da anger ku bi amah balik mah bakal dibarokahan. Sok nyanyahoanan. Teh kau mah bi amah we di bahanan syukur henteu we piraku. Piraku jeung dulur. Sasadu cenah. Yuk ya Rabbi bil mus baligh maqasidana Mamadha ya wasial karomi. Tos hiji kembali deh ibu peryogi kanggo ibadah teh modalna kudu matak doakeun bibi sareng mamang sareng putrana mantuna sing sararehat. Dua dina ibadah perlu bekal, perlu naon? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Pangsaena bekal dina ibadah mamang bibi ece akang teteh neng aa pangsaena bekal dina ibadah mah nyaeta takwa. Naon Bu? Takwa. Naon ce? Takwa. Duit mah bisa dicari. Engke bibi di ditu di Mekah kakirangan bekal tinggal nelpon we da budakna teu ngiring sadayana bisa ditransfer. Bu. Tapi lamun ibadah teu disarengan ku takwa tawakal ka Allah punten Bu tidak akan jadi pahala mubah. Komo gumantung ka makhluk. Sementara di Mekah teh ibu jalmi teh lain hiji lain dua lain ratus ribu juta. Misalkan ayeuna bibi sareng mamang gumantung ka bibi we da jeung pamajikan. Reka mana ka mana teh kudu jeung bojo, reka mana ka mana jeung salaki, majarkeun teh sieun papisah, sieun leungit. Urang berarti henteu yakin ka Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'alallah, insyaallah jalmi nu tawakal ka Allah, takwa ka Allah, fa hasbuh, Allah akan memberikan pertolongan. Tapi lamun jelema wa may yatawakkal 'ala jelema, fa ripuh, matak ibu tong sok gumantung ka makhluk, tong sok gumantung ka jelema, gumantung mah ka saha ka Gusti. Matak kita tadi diawali ku kalimah la ilaha illallah. Bu Araya tilu naon ibu perlu ilmu, perlu naon ilmu manu sangat-sangat penting dina ngalaksanakeun ibadah. Ibu ibadah salat, ibu ibadah puasa, zakat, haji, umroh teu dibarengan ku ilmu. Mardudatun la tuqbalu, ku Allah ditolak teu ditarima. Naudzu. Matak lamun ayeuna hayang ditarima salat ku Allah barengan jeung ilmuna, teu bisa ilmuna, teu apal ilmuna, bodoh ku ilmuna, ulah eureun urang init ngaji. Budak ibu ayeuna gaduh, putra ece gaduh, putra bapak ayeuna aya, mun hayang pinter entong sina cicing di imah, komo indung bapana bodoh, tuh ka pasantrenkeun ka madrasahkeun. Aya di pasantren. Madrasah. Ieu mah budak di pasantrenkeun, kakarek 3 bulan di teang deui, lah cadang ngadon budug. Punten Bu, ulah sok nyebut santri budugnya. Tuh tingali para kiai di dia karasep sote ayeuna da baheula nama barudug. Asli abdi ge bisa kieu teh ladang masantren ece. Maknya bisa ceramah ladang budug. Yei amit-amit. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman. Gitu, ulah sok ngece santri budugkeun bae, budug-buduge barorok ece. Di mana budug barokah? Bu, di ditu mah di Mekah Bu tong boro-boro ayeuna tawafna, tong boro-boro sa'ina, tong boro-boro tahallulna, salat rukuna kudu aya, urang kudu apal doana, kudu bisa kana ilmuna. Ternyata bahasa ayeuna urang oge diturek balanya teh ibu teu bisa bahasa Arab mah bige. Leung aya mah palalinter urang Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia bisa saeutik-saeutikeun.
Apal abdi mah tahun 2005 inget umroh. Eta urang Pangandaran teu apal bahasa Arab rek meuli korma. Waduh. Gaya bari nyingsatkeun rok. Syekh. Manggilna teh Syekh kang dagang korma. Nunyuk kana korma usoli. Abdi ngahulang naon bi cing teh usoli jiga nu keur salat. Acanakeun bae neng haji da salat ge cenah bahasa Arab. Ayeuna dagang korma teu ngartieun. Geuning cenah di Indonesia mah usoli teh korma. Oh, meureun maksudna meuli korma, ternyata apaleun meureun saeutik-eutikeun bahasa Indonesia di lelebah. Growok teh dagang korma, Indonesia kam kilo, aya kilona. Eta jamaah ngartieun oh meureun sabaraha kilo. Growok deui Syekh, rok ateni. Beduh rek meuli korma 2 kilo rok ateni. Wah aslamun meuli korma 3 kilo meureun salah sarokaatin. Dijawabna teh ku dagang korma Allahu Akbar. Bu, kade urang ulah jadi jalmi bod, kudu jalmi jadi jelema pin. Matak lamun ka Mekah ayeuna ibu teu apal ilmu naudzubillah bis datang ti Mekah teu kalebat jadi haji anu sah, jadi umrohna anu sah naudzu. Insyaallah da bibi amah mah sareng mangkolis tos kadua kalina. Ti payun mah sareng abdi sasarengan sasi Agustus, berarti ayeuna tepang di Agustus 2 tahun sudah bibi angkat umroh ayeuna 2 tahun bade angkat deui berarti 2 tahun sakali. Mudah-mudahan ibu masing bisa sebulan sakali. Amin heula we euceu. Atuh cenah ti mana duitna? Ari ibu ulah sok mangmang nu gaduh Mekah teh Allah. Nu gaduh Mekah teh lain jalmi nu beunghar anu Allah, nu gaduh Madinah Gusti Allah. Suhunkeun ka nu gaduhna, suhunkeun ka Allah, amparkeun bapa sajadah, ngadua tiap badana tepan, magrib, isya, subuh, lohor, asar, bari ceurik. Allahumma baligni Makkatal Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah. Gusti, dugikeun abdi ongkos ka Mekah, padahal ibu teu gaduh artosna, bapak teu gaduh duitna. Ku keyeng hoyong ka Mekah, disuhunkeun ka nu gaduh Mekah jeung Madinahna. Wa yarzuqu min haitsu la tasib kan datang rezeki dari arah yang tak diduga. Insya labbaik Allahumma labbaik nggak? Sadena kompak bil barakah urang sing tiasa dinasibkeun ku Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sadayana labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sareng sadera labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mang Holi sareng bibi amah, Agung Dun sareng Teh Nendah nutos dipanggil ku Allah janten tamuna Allah. Mudah-mudahan ku Allah disehatkeun, dilancarkeun ngalaksanakeun ibadahna. Sing janten jalmi anu opat ieu nu janten jalmi bagja di payun Allah Subhanahu wa taala. Keluarga nu bade dikantun sadena mudah-mudahan ku Allah aya dina bimbingan dina kadeudeuh kanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadena cicing tong waka cengkat, tong waka angkat, tong waka jungjung bujur margi ieu acara teh acan dipungkas ku doa supados urang keng ilmu anuman. Ibu bapak angkat ti bumi ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa. Aruih ti dieu ibu jeung bapak sadaya nu hadir ngaos ayeuna mudah-mudahan sing karinging ilmu anu manfaat. Cipeujeun jalan kabihbul meuli kupat di abonan pepeujeun pamiwarang sululah ngupat ka awanan buah kaliki meserna di parapatan mun bapak holis mamang holis ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten bibi ieu mah sakadar ngemutan. Werek keluarga partos didukung ku amin babarengan komo ieu bos daster piraku teu sakodi-kodi acan. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Mudah-mudahan Allah hakikat ngumpulkeun urang sadena waktos ayeuna syariatna ngalangkungan mamang sareng bibi kali keluarga urang dikumpulkeun sadayana sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengorbanan bibi kalih mamang kalih sadaya keluarga ngalangkungan syukuran ka Allah bade angkat ka tanah suci. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.